Nak ngopi. Bayar 15.000 teh. Can buka duit, orang tuh buka duit. Hari itu ngopi nih. Kurang dianterin ke ini. Ya, sementara. Moal. Naon, Mang? Eta si Nunu, mereka nginjem duit, nyata. Nginjem duit yang naon selama? Nginjem duit yang lebih beas, senam. Budaknya candahar, beasnya teboga. Nginjem ke orang bete. Atuh ijo, boga teh jo, bere atuh karunya. Bere injem. Wadah cuma ya gitu tuh warung, Mang. Mang, kurang ya sakit nih, Mang. Yo, bayar hutang kan 15.000. Oh, tidak. Mari pemulangan oke. Selamat kan tuh duit 100 teh. Kopi menang, udut menang, duit menang, ya mah. Eces. Panas poe ieu mah Dong saya deh. Hah, ieu mah kudu balik heula moal baleg. Panasna teu kuat ieu mah kudu ngiwan heula ieu. Aduh. Hari manusanya dibere panas, hayang hujan. Dibere hujan, hayang panas. Meningna meureun ah. Ngan beak udud. Ieu mah kudu ka warung heula ieu. Yo, Naon, Mang? mese rokok, Rokok naon, Mang? jarcok 3 batang. Oh, ha. Iya, Mang. Nampinya Jo. Nyangakeun. Mang, aya meureun jang bayar nu kamari mah. Naon Jo? Apaan kamari amang nginjem ka Jul 100? Ira ieu teh asa can pernah nginjem duit. Anu dipanginjemkeun ku Mang Barnet ya. Da aya ge manehanana nu bogoh hutang ka urang 15.000 Jul. Da kamari teh Mang Barnet teh nginjem ka Jul teh jang Mang Nunu sena karunya teu bogaeun beas. Emang kamari ge mamawa maneh teh duitna teh 100.000. Kan eta mah nek main hutang manehna ka urang 15.000 ngan ku urang teh henteu dirawatan da pemulanganna. Teuing da kamari mah ka Jul namut aci 100 da jang ka Mang Nunu. Buah edan mah nginjem duit atas sama urang. Oke, urang tanyakeun heula coba, urang teh angan heula manusana nya. Oh, siap Mang. Jual. Naon, Mang? Beli rokok jual. Rokok naon? Biasa, rokok kesukaan. Oh. Ya, Mang. Mang, mana tuh nu kamari 100 teh bayar? Naon itu teh? Kan kamari amang nginjem duit 100. Ya cek amang jang Mang Nunu karunya teu bogaeun beas. Kamari teh pan karunya tadi nama arek dipanginjemkeun teh teu geus teu boga beas-beas acan. Ning Mang Nunu mah teu ngaku da aya ge amang bogaeun hutang ka Mang Nunu 15. Henteu bohong, eta mah era banding ku era teh mahena teh jual. Emang mahena teh butuh kicer keur meuli beas ka urang teh kamari teh. Ngan meureun era mah teh ai ka jual mah gitu. Entar dipanginjemkeun. Oh, heuh sugamnya. Keun bae mungun mayar mah keun bae ku urang dipangmayarkeun jual lah. Keun bae. Oh, heuh tuh alus ari kitu mah. Ngan atuh aya mah sakalian we jual. Ngarah jajak jadi nginjem deui 100 jadi 150 jeung nu kamarinya. 150 naon ya teh nginjem di 100 mah nya jadi 200 atuh. Wah. Kamari teh nginjem 100 ya? Oh, kan kemarin teh amang teh nginjem teh 100 amang mah kitu. Sudah teh 50.
Bo edan kamari nginjem 100 oge dianggap poho. Oh, bayar tuh jadi 200 kayaknya mula. Oke, sore dibayarnya. Heuh, gaya ngan ke urang nyokat heula. Hek. Ya, Mang, duit teh ngan ke sore kudu dibayar. Da ieu mah jang isukan balanya di warung. Oh, itu jadi jejak 200 berenya. Nuhun heulanya jonya nuhunnya. Heeh, sami-sami. Cek aing oge jeung Power Ranger beureum mah udud menang, duit menang deui. Eces pan. Ayeuna mah tinggal neangan tempat keur niis. Ara ulun ngaganggu di kebon juga teh. Mantap. Aing mending keneh niis di dieu Linggrang di lemur mah. Pebenyit ngabararaung. Ning bari udu di dia ya. Aman di dia mah anu nyoro mah anu mentaan. Oh. Eces kieu aya di kebon tiis ceuli harang panon di dieuleun teh. Aduh. Teu balik ge si Barnet ya. Deuru nyam duit teh pake ngaran baturnya. Aing jadi katempuhan ditatagi ke si Ijual. Iya ning manusia teh ngejeprak di dieu. Iya. Naon ieu teh ngaganggu wae batur keur bersantai. Bersantai. Ya kumaha urusana ieu? Urang we ditagih ku si Ijul cenah urang nginjem duit. Pan urang teh kamari teh nginjem ka si Ijul ge ajang mayar hutang ka maneh teh anu 15.000. Eta mah tak urang nginjem we sakalian ka si Ijul. Jang mayar hutang ka maneh ning kamari rek dibayarkeun ka maneh ku urang. Manehna pamulangan. Ya geus we engke deui. Wah, alasan wae. Mana atuh 15.000 negara bayar? Aya ieu tah 15.000 mah ya dibayar ayeuna. Ya. Nah itu dia ya. Oh nuhun ya. Oh, guys, sami-sami. Oh, urang barang gawe deui. Da keur macul. Oh, jeung we rek gawe di mah. Tadi teh Mang Barnet teh asa meuli rokok, tapi teu mere duitna. Ka urang mere duit 100. Bo edan.